di toko di Telegram. Nunggu anu sanesna acan pada datang guys. Atau sabar menit. Udah jam baru aja ya. Jam 2 kira. Di perjalanan Padeka Jogja. Ini pacar Selamat dunia akhirat. Aku udah ketemu lagi kerja Oke, pendap deui di tempat anu sajeuna. Patepang deui sareng arurang. Ayeuna teh arurang teh nuju di Peristirahatan Tasikmalaya. Yeay. Ieu hujanna teu raat-raatnya ge. Tadi tuh saudaraan, ayeuna keluar deui, turun deui. Keluar. Jadi saboknya. Lihat tuh. Bus. Ayeuna tos pergi di Peristirahatan Tasikmalaya. Sareng rencangan sadayana tiga. Tujuan istirahat. Bisi we aya. Warang kedai cenah pilih masuk angin lebet angin lebet angin masuk angin mana tuh Rumah orang hutan lagi tutup kene tuh. mana tutup kene poek guys poek kene poek kayak hirup saha Hirup Fitri. jantan ieu teh nya ngantosan subuh terus ngantos subuh teh imak si baktinya uang mam yeay nyatirisnya lapar oke pandak deui sareng arurang tos geulisna dadah emang deui sareng arurang janten ayeuna teh pokona di rumah makan orang hutan tinggal nunggu manggo sarapan berapa nanti sarapan sarap subuh lagi ada mani jam 4 ayeuna nembe jam 4 ieu teh nya masih keneh ngasusan
ayam, iya ayam na seur tulangna. Ayo na. Jadi Kayak nantinya tos di Candi Borobudur, aduh. Tinggal tapi kan ada wilayah candinya ya, iya masih di perjalanan menuju candi. Terus, hai kalian. dadah jadi jam 6:30 ya nantinya numpang pakai kajian teh. Ada naon teh? Mana teh bangunan bersejarah kalian teh orang teh kudu bisa apalah minimal mah sejarahna teh harus ninggalan namanya orang Indonesia. Hayang ka luar negeri aya di Yogyakarta can apa? Sejarah Ya. Indonesia tuh apa? Sejarah luar negeri yang apa? Gitu. Sudah ya, kita bertemu lagi ya. Ada orang pendak deui. Ada orang uang belajar saja. Enak deui. Sareng arurang. Janten ayeuna teh orang teh nuju di Candi Borobudur. Daya candi si Borobudur lah tuh. Tinggal aya tulisannya ya. Tinggal ini di dia mah sejuk pisan seueur selangkalan. tinggal geranya Panas. dem pisan ya Allah. Seueur mah. Ngan suhu nama anggar we panas. Tuh ieu ge mah angge kipas. Kipas. Hai, Ayeuna ayeuna arang nuju papa bade ka Candi Borobudur. Pindah we. di ditu aya naon? Iya adem pisan. Adem pisan tapi panas. Tuh tadi saya ngomong eta. Asri teh ciga di Majalaya kan tuh. Saya kuda. Iya tinggal tuh iya aya naon ieu. Hei. Candi mini temple. Mana sih? Tuh, nya capek. Dadah, oke Pak Pendak di Candi Borobudur. Dadah. Tos katanya candi guys, candi aya candi. Hai, ayeuna rarang tos dugi di Candi Borobudur. Yeay, tinggal. Pada tanjakan Olahraga pagi, olahraga ini sehat, kurang teh. Mager we. Di dieu teh seueur pepohonan, tapi anggar panas kene. Nya tanggalan. Aneh nah hanya panas kene. hawana panas tapi henteu aya matahari oge panon poe oge anggar panas hawana. Kurang istighfar meureunannya ya teh. Kurang istighfar. Deket ka laut. Oh, deket ka laut. Oh, ngaruh. Tuh. Ngomong. Ayo, dia keur usaha yeuh. Sedang ngabakar lemak ya teh. Bro. Ya, tos tararang kan sejarah caritana kumaha. Kerennya. Ieu teh candi nu paling seueur sadunia. Termasuk 7 keajaiban dunia. Candi Buddha paling agung. Tah eta Allah. Ieu teh nya jarak cakepna. Sarayanya tuh seueur bisa nukirana ida capek pastina. Ieu teh baraha tahun sih ngadamel ieu teh nya. Sih 70 leuwih kitu asana mah. Henteu dibantu ku alat-alat. Heeh, eta teh Ari anu pas hari samalam eta candi. eta mah Eta tangkub lain. Seratus salus candi nu 88. What must I call you? Stephanie's okay. Where are you from? I'm originally from the United States, from a city called Chicago. Wow. Half hours later. Thank you so much. Thank you for ayeuna ageurang teh baya turun di candi Lajengkeun ka Gunung Merapi. Duar. Aduh. Turun.
sumping deing ke di ditu dadah. Janten enak teh urang teh bade. Tapi aya wae ieu teh geura tinggal terus masih bersabar. Bersebaran. Panena kebagian padahal urang teh orang teh ipa hijinya. Tapi aku tuh kebagian bang patukangna ieu teh sedih. Bis 8 hari nu datangna 45 dapat 82. Hari nu awal tuh acan aya gitu. Hegrang. Tinggal di dia tuh di circle teman halan, datang halan. Guys, jalan. Tuh jalan. Halo kalian pasukan Koneng, hai gitu dadah kamera. Ngerakeun. Belum. Aya kene nu can kabagian karunya nya. Tai tayo. Tuh itu aya jajan pada lalaki para jajaka. Astagfirullah teh saya. Kalian lalaki. Years later. Orang tuh OTW guys, jalan. OTW. Iya tuh habis. Di mana urang teh diturunkeun we itu aya Gunung Merapi naon cenah itu teh aya Mana? bangunan aya bumi kitu duka naon eta aya foto-foto Ayo urang tinggal yuk. urang tinggal yuk urang tinggal yuk aduh sia baju rapi baseuh aduh sia celana abi tinggal iya mah sumpah ih ciga baseuna basuh pisan ciga naon hartaku teh anu tadi cek ieu tinggal ieu baseuna hartaku bukan hartamu. Oh iya teh yuk. Oh iya bener-bener sisa hartaku. Tentara. Aya ieu. Ya bios we. Ya aku 2000 ya. Jadi palang merah Indonesia. Junior tahnya ieu teh tah. Itu aya gambar itu gambar naon? Itu aya perjuangan kita sisa-sisa. Oh itu aya ember. Sikan. Aya kene sisa-sisa mah di picture nya. Ieu teh nya tilas gunung basa gunung Malakukan aya masinan meureun ya. Aya kumaha sih teh. Wah. Mana tuh mah jangkung, ente ketang tuh jangkung, tulang, aya tulang. Ka dieu. Wah. Mirip tuh tinggal. Mirip tidak sudah oke siap. Tangkorang naon? Gigi. Asli. Ih, oh tuh abi basuna basuru. Menang deui. Itu aya kuda lumping. Nya ieu teh. Naon ieu teh? Museum sisa peninggalan sisa hartaku. Museum ini sisa hartaku. Tuh TV. Indonesia bisa. Iya lah. 44 plat nomor motor. Yuk tinggal di yuk kaditu yuk. Tinggal servis. Dia servis di tengkorak. Biar dicabak sebenarnya. Ayo ke mana deh enak menjelajah. Oh, itu naon ya? Iya teh di buka tilas ruangan naon ya? Kayak ieu keluar deui. Dapur. Hijau
Enggak. Wah, mau masak yuk. Iya ya gayung oge, tapi gayung mah teh leeh. Eta teh ikan kan aku eta Apa? Saat di Gunung Merapi, orang teh eta teh bener Gunung Merapi. Wow, tinggal ieu pas nemitina teh kieu geus. hancur pisan. Wow. Kieu nya Sisa peninggalan tanahku, hartaku. iya siap. Iya, mau bingung. Kemana deui? Oh, di situ masih aya kene, tuh masih aya kene. Ninggal yuk pada itu yuk. Itu tuh foto-foto pas zaman bahasa eta, pas keur awal-awalan Metiana. Oh iya, aya mobil, aya motor anu tadi di payunnya. Tadi aya ieu di payun tah. Iya, geus bertahan baraha tahun. Mana? Eta naon eta? Tangkal. Iya, tangkal, itu tangkal. Ya. Strong kamu strong dah. Strong tangkalnya kayak aku. Kamu mah lemah. Kamu mah wake. Kamu mah wake dah. Aya deui atuh di luar. Hai. Hai Hanis. Hendak sareng koneng-koneng. Sesama koneng jangan saling nyelikan Ya teh koneng. siga nama tumbuhan anu liarnya. Tuh subur danya tanahna jadi Nya. tumbuhan teh babari tumbuh. Eta sahiji. efek manfaat positif nih. Abu vulkanik, abu vulkanik juga bener. Abu vulkanik. Iya teh. Ya bener ieu maru kita ngapain ya lain. Weh. Ieu mah tuh masih aya kene terawan kene. Pas erupsi nanya. Tuh erupsi Merapi 2010. Ika. Kayak pangpatakeun. Iya warung saatos erupsi. Hayang pangpatokeun heula cenanya. Heula. Ayeuna atos ya tadi popotoana tuh ya kayak Aya warung naon saatos deui? erupsi. Erupsi Merapi. Oh jadi Pas di Merapi teh 2000 genepnya. Tapi pas tos Gunung Merapi meletus ge tempat itu teu diantepkeun cuy, tapi malah dijadikan diberes-bereskeun jadikan museum. Gunung Merapi pas tahun 2010. Tinggal 2010. Tah, Oh, iya tadi teh. mah 2006 cenah anu. Iya 2010. Oh iya tinggal lebih hidung kieu. Ka dieu yuk. Aya ieu ieu teh. Ka mana? Iya aya dieu. Yuk cenah yuk ka ditu yuk. Aya naon? Ieu tinggalannya ieu teh tiwas cai. Iya, ieu cai. Iya itu ditutupan tuh kloset atau tuh juga nama. Pokoknya ditutupkan. Mana sih tadi teh? Ieu pas meletus sebenarnya. Oh itu burung gitu apa nah wow. Gedung Tah ieu kabayang aku mau panasna nya. Iya. Ciga anu sae katanya padahal eta teh sieun. Langsung nyobain itu keren. Balik berat gitu. Emang gitu. hours later. Tos nepi di Batu Alien. Tuh nu sanes lagi karek kararepinya. Aduh lulus geng. Hadia. Lagi di kawasan Jadi saya belah ditu. Batu Alien. Aduh ieu kamana abi ah. Berarti Abi. Ya ampun. Gael nu karek datang. Kita dong. Aya naon wae sih di dieu teh? Aya alien, di alien. Selamat
naman teh tipe-tipe deui. Udah alamat atang deh. Alamat atang. Wah, Guys, guys. wah guys. Indahnya pemandangan. Banyak. Astagfirullah. Wah. Geus garing amut garing. Mana sih Ipong? Ye, itu tinggal enakan pisan guys. Iya mah, enakan pisan guys. Tiis guys. Adem kayak hati kita. Adem guys, adem. Tiis guys. Saya rasa itu guys ke mana? Mana itu batunya mana? Batu aliyana mana? Batu aliyana itu murni. Rada ke mana? Jadi itu tempat naon sebenarnya teh? Tempat naon ieu? Tempat Arang teh meni geje. Oh jadi itu kan tadi tina spanduk lagi si Alfi Batu Alien. Jadi ieu mah cigana teh tempat paranti. Hoi. Heeh, mah tadi Tempat paranti selfie. Ayo urang Put nonggongan put. Tadi ya. Wah, pemandangannya. di mana kitunya? Ya, tinggal Mana? asa di Jeju Korea. Asa di Sadang mah unu kieu. Di Sadang mah teu hejo da, di Sadang mah teu hejo. Hejo ku ekun. Kuda. Awal aya manuk tuh. Itu teh burung-burungan, manuk-manukan atau manuknya Anan. Ih lucu juga Pebi. Manuk-manukan. Itu mah manuknya Anan. Mana sih? Jadi jiwa gratisan mah jiwa batu alien. Ieu teh nah disebut batu alien. Ieu teh kana di dieu loba batu alienna ieu tah. Wah gitu-gitu. Mana batuna mana? Itu aya paparazi loh. Warna teh ieu nya. Ieu nya tah guys. Ka mana deui ayeuna? Wih deui ka jeep. Ye, anu OTW ka mana deui sih? Sekarang ka pembejaan deui nya. Dadah. Bye. A few moments later. Ayam di adem. Cenah mah di dieu teh aya naon? aya 2 relawan anu pupus. Bun, oh iya, biar atau pernah baca cerita pikir tentang bun itu Entah karena apa itu, buka karena naon eta. Ayo biasa kan ada tuh. Iya, sebenarnya IG Ayo guys, melakukan ekspedisi. Juga namanya yaitu bunker atau disebut lubang perlindungan anu cenah mah 2 relawan teh tempat 2 relawan bersembunyi nya tempat melindungi diri gitu ciga kitu deui poek pisan di tempatnya Poek tohat tinggal. nah aciri da eta duka itu oh eta teh Tiga nama sesajen anu diyakini kayak daerah ieu nonton namanya teh sajen biasa nama jadi kan setiap daerah punya Iya tuh, engke tanya-tanya deui ka si mang gitu nanya gitu hari bunker teh tadi teh si 2 relawan eta teh mati di dia tau kumaha jadi kan orang teh pada naon ngatrek kan trek di uang banget ya 8:01 p.m. halo hai Wilujeng nih jadi ayeuna teh urang karek tos beres di hotelnya ayeuna bade OTW ka Malioboro pada belanja jalan-jalan gitu dah teramai lamun ka Jogja lamun misalkan tadi ke kamar ke Jakarta
Yuki ke jam 11, dulu ke jam 11 saya angkat sama. Jam 11. Novita. Oke. Antasan lebih ke intinya dan Nonton video itu. komentarnya lah. Hai. Baru orang menuju di Malioboro. Jadi tinggal di Pinocchio. Kalau Cina aduh pedit gedenya. Jadi tinggal benar-benar di Malioboro aja tidak. Jadi ayeuna orang menuju jalan-jalan kayak baborosnya orang teh biasa mana-mana masalah jauh kayak kumpul deui tabuh salapan 45 ralatnya lain jam 11 dari sangat salapan iya ada rame biasa nama pinuh wae dia teh tuh tinggal kayak nanti nuju rame jadi arurang teh izin bade neraskeun videona paling tiasa diterasen di enjing soalna sieuna ngaganggu kanu lain jalan sanesna udah halo ayeuna Aloha. menuju di hotel Cakra Kembang. Nah, saat tos pas kerungi belanja teh, ayeuna tinggal beberesna. Baca pisan dia tanya baca. Masih betah. asal membaraha jam nih dia teh. Bobo nya jam baraha meureun di dieu mah jam baraha sih? Beda saja. Jam 1-an. Jam hiji. Jam hijian. Jam hijian. Jadi ayeuna urang check out di hotel. Terus beresnya kabarnya kabel. Di bus pada OTW ka akan dedoan heula urang teh ka tempat eta we. Tunjukkan hasilnya gitu ya. Ayeuna beranca seueun patung-patung tuh tinggal aya seueun aya itu makan ketuaan kayak aja terus aya Albert Einstein. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse.